Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadayana kumaha kabarna sarehat dina wengi ayeuna. Pamugi wae sehat jasmani sareng rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eta pisan anu dipiharep ku sim kuring siang kalayan wengi. Mitra kaum dangu sadayana sumangga nyanggakeun jejer carita dina judul Langlang Jagat Naga Langit Tumpur Bumi bagian ke-20. Mitra kaum dangu sadayana supados teu nyangkolong kana waktu sumangga urang lajengkeun wae ieu dongeng wilujeng ngadangukeun. Tebaran hawa aji demit bang barongan nyamuangkeun hawa mistis kacida gedena di eta patempatan. Saanggang jarak 20 tumbak oge ka angse melenghir bau hangru komo lamun ti kadeketan karasa pisan nyegek bau bangke. Di samping eta hawar-hawar karungu sora-sora lelewa ting cara kakak serina para setan. Jadi kepastian namun Ki Barong Sayat memang dibantu kekuatan para demit. Hal eta geus pasti diperhitungkeun pisan ku Ki Sabrang Suci. Sanajan dirina katoto taya tanding di zamana, tapi yang harapan ilmu hideung seperti kitu mah kakara ayeuna. Saheulaan dirina can bisa nangtukeun sikap anu pasti dina anggoning yang harapan ilmu Ki Barong Sayat. Dirina masih tetap pancuh dina jurus kanuragan tapak bulung suci anu geus metu dina tingkat kadua. Anu jadi lawanannya eta Ki Barong Sayat terus maju salengkah-salengkah. Lengkah berat jiga nangtung beban ribuan kati. Maju, terus maju, nepi ka kira-kira jarak 10 meter deui ti lawanna. Kunojerkeun sukuna kana lemah Ki Barong ngajeleng sarta nyak ke arah Ki Sabrang Suci. Gerah kana lambat tur kaku, teu cepat sakuma ilaharna gerakan seorang jawara. Tapi ulah salah. Sanajan gerakna kitu tapi Ki Sabrang Suci nyaho lamun gerak serangan demit bang borongan geus lain gerak jurus kanuragan. Tapi gerak kalabayangna sang iblis. Cepat manehna nyilangkeun dua tapak leungeun di hareupeun dada. Tuluy dibentakeun nyungsang secara bulak-balik. Set. Tina eta gerakan langsung hadirkeun serangan gaib.
Serangan tenggelan tapak gaib tanpa ketara anu teu bisa ketempuk kumaha bentukna. Anu jelas ketenjo mah nyaeta Ki Barong langsung dihadang ka hiji gelombang aheng. Gerak lajuna kapugak di tengah jalan. Sakujur awak pusdes ting baletu. Barari tu nepi ka setiap sandi tulang pabencaran. Malah saheuleuh ti eta Ki Barong maceleng bari jeung awak langsung ancur paburantak. Geus pasti awak Ki Barong sayat anu ancur alatan dirajam ku gelombang serangan tapak gaib Wulung Suci. Secara perhitungan Ki Barong memang geus binasa. Ku secara pikiran awam mah memang kitu. Tapi alih-alih ku ancurna wujud Ki Barong, Ki Sabrang Suci ngadadak curing hak. Kaseuketan indra kadalapana langsung nengkap kana ayana gerakan ti Jomantara. Bisa ngerasakeun kana hadirna hawa setan anu ngarah ka dirina. Lamun ditenjo ka luhur memang nya. Di Jomantara katenjo Ki Bareng sayat geus nyirorot bari ngalepaskeun serangan. Tanpa ngereret deui ka luhur gentak Ki Sabrang Suci ngelesatkeun diri anu ku saking cepet magerakan Ki Sabrang Suci meh jiga ngiles ti eta tempat. Mareng jeung eta tenggelan Ki Barong jadi nyasar ngahantem lemah. Hus, hus, geger gegana laksana letusan gunung dituturkeun bengkahna tanah nalika tenggelan Barong sayat nyasar lemah. Galurap panas nyeret sarta ngalelet saukur kayon nu aya di eta tempat. Teu sakara-kara hampir salega eta leuweung tatangkalan ledak ngaprol jadi lebu. Bonya kitu tanah jadi burahay nyimpen bara seuneu anu kacida panasna. Bisa kaejir tina hiji tenggelan oge lamun daya serangan makhluk demit Bang Barongan lain bantrak-bantrakeun. Kakuatan daya hantemna ngabalukarkeun cekungan tanah cukup lumayan jero. Leungeun eta makhluk masih mebes ka jero tanah bari nyereces ngaluarkeun haseup. Tapi anehna di eta tempat lain kasampak Ki Sabrang Suci kerebut bet tarung jeung makhluk demit Bang Barongan. Anu padahal eta makhluk ketenjo oge masih di tempat sasaran tenggelanana. Reungit sote sanggeus kalalangsean ku ngalibeukna haseup. Urang alihkeun deui perhatian ka Ki Sabrang Suci anu keur dugdeug tarung rongkah jeung Barong sayat. Karungu sora ti jelegarna dina setiap benturan-benturan anu geus pasti lain tenaga biasa anu digunakeunana. Demit Bang Barongan tanpa sirah ngaburu ku serangan-serangan ngandung tenaga kesakten santar iblis. Diladenan ku Ki Sabrang Suci anu geus ngalirkeun cakra tingkat 5 kana sapasang leungeunna. Des dedu buar jengkrak soros. Sabara kali adu tangkisan ditungtungan ku saling benturkeun tenaga jero kontan nimbulkeun ledakan kacida tarikna. Akibat ti eta oge Ki Sabrang Suci nyororot sajauh 30 meter ka tukang bari sapasang leungeunna ngageter bari jeung rembes keluaran getih. Yakin saware sarap sapasang leungeunna para raja. Sedangkeun demit Bang Barongan ngajeleng cukup jauh bari kaayaan sakujur awak teu beda jeung saanggalna. Tulang-tulang marunjul parotong malah aya sababaraha bagian awak anu bobol molongo. Yakin hal eta balas tina tenggelan tapak Wulung Suci. Dina geberagan eta jelas demit Bang Barongan memang kaboboran. Awak tulus ngabebengkang teu sanggupeun hudang deui tapi anehna
Sadetik dua detik ti eta Kisabrang suci geus dijieun kaget deui. Indra kadalapan nangkep deui kana serangan ti belah kenca. Malahan serangan anu ayana karasa beuki kuat tur ganggas batan samemehna. Taya deui jalan pikeun Kisabrang suci. Iwal ti kudu ngayonan deui eta serangan sanajan saeutik gedena tanaga jero geus kakuras loba. Taya deui jalan pikeun Kisabrang suci. Iwal ti kudu ngayonan deui eta serangan sanajan saeutik gedena tanaga jero geus kakuras loba. Padahal katenjo kene Ki Barong Sayet masih ngabebengkang ngalang lemah. Tapi kari-kari geus dipindo deui ku serangan ti arah lain. Jadi nambah ngageuing kasadaran Kisabrang lamun dirina bener-bener kudu adu harapan jeung kekuatan setan. Tan ora kena lara lan ora kena pati. Katenjo binasa tapi kalah hadir deui ti arah lain. Kitu jeung kitu jiga moal aya tungtungna sakoma iblis anu panjang umur. Nyawa demit Bang Barongan terus kaganti jeung kaganti alatan sakutuna Ki Barong jeung ratusan setan. Bari can leler tina leuseuh tanaga anu kakuras sarta nahan kaluaran getih tina leungeun. Kisabrang rikat micen serangan. Awak kendengklang ke tukang dibarengan matakeun takisan leungeun kenca sarta hantakan leungeun ka tuhu. Dina benturan ayeuna kakara Kisabrang suci anu katoto saurang jawara kelas wahid 300 tahun dijieun kahentak jauh. Tanaga jadi malik kalelet ku tanaga jero Ki Barong Sayat anu karasa leuwih ganggas tinimbang anu samemehna. Nyentak kana angen serta ngadorong gedih kana baham. Tapi parandene kitu Kisabrang anu geus kasentak jauh tetep milih sanggup ngadalikeun situasi tarung. Kibasan leungeun katuhuna tetela mangrupakeun jurus tapak kurung suci tahap akhirna anu ngajadikeun demit Bang Barongan ngajanteng matung. Lain samata-mata kitu tapi demit Bang Barongan geus aya dina kadali jurus Kisabrang suci. Tapak katuhu Kisabrang anu ngarah mangrupakeun serangan ti kajauhan langsung ngarah kana jantung. Jurus serangan gaib jarak jauh anu homo bisa dibendung ku jurus jawara biasa sakali kajiret ku eta jurus bisa dipastikan anu jadi lawan 80% moal bisa wala kaya deui sanajan lawan mibanda kawedalan awak sarta wedu teu neurak pakarang. Secara lalaunan tapak leungeun anu ngarah melebahan jantung dicangkramkeun. Rep rep rep. Yakin jantung demit Bang Barongan pejah jeung tulang-tulang dadana. Hek hak ambekan renghap ranjuk satutas ngarubuhkeun demit Bang Barongan anu ayeuna. Di barung kesa ngaragajag sakujur awak hal eta bener-bener nguras tanaga anu lain deet-deet.
Panon Kisabrang meh neuteup ka demit Bang Barongan anu geus ambruk bencar jantung. Tapi manehna yakin lamun hal sarupa bakal kejadian deui. Enya we, katenjona mah Ki Barong geus binasa, tapi jiwana bisa nangkep karena kehadiran Jirim Sejen di belah anu tepati jauh ti dirina. Nyahan ilmu jalma nepi ka kieuna. Kisabrang geuat ngareret ka lebah anu dimaksud. Breh katenjo demit Bang Barongan geus aya deui ngabedega. Melak cangkeng baris kujur awak merepet ngalirkeun pangabaran anu bentukna geus lain hawa tapi wujud pancaran parana. Hal eta jadi tanda lamun kekuatan ilmu makhluk geus nambah deui leuwih digdaya batan samemehna. Kisabrang nyusut kesang anu renung dina tarang bari gegerentes dina sajeroning hatena. Ilmu kanuragan atawa ajian tenggelan naon wae pasti moal bakalan pengaruh ka eta jalma. Pasti bakal kitu deui mulai tungtungna teu binasa-binasa, malah kekuatan kalah terus tingkat setiap waktu. Bercuma sanajan dipino ku Aji Bayu Sangra atau Aji Babat Sajentra, pasti moal bakal pangaruh. Eta jalma mimana kelestarian hirup ratusan setan. Taya deui jalan, nista maja utama, kapaksa eta jalma kudu diranjang tina siksaan kerak bumi. Nganung harti kapaksa kula kudu ngetrokeun kekuatan Aji Sabda Raja Bumi pikeun nuruhkeun anak. Sanajan resikona gede pikeun diri kula, tapi da kumaha deui